Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingah para wargi sadayananya urang patepang deui dina channel ka meumeut channel maneh RR Channel. Dina video ieu ua sejam neraskeun deui hanca carios anu kantos katunda anu katelah Dewi Sobrah Bodas. Hatur nuhun kanu parantos manco kana ieu channel atuh kanu nembean mendakan ieu channel ua mugi tiasa ngadedeg kupang rojong subscribe na kumargi subscribe ti para wargi sadayana estu abantos pisan kanggo ua kada hilap oge dibantos like videona bilih aya bade dugikeun mangga tiasa didugikeun dina kolom komentar. Mangga atuh para wargi sadayana cuang sami sakseni wae kumaha terasanana jejer carios anu judulna Dewi Sobrah Bodas. Wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun di padumukanana Kisabda resik anu harita nuju ngaherang. Anjeunna nangkarak netep langit dina mangsa tunggang gunung. Sawanganana rusras ka mangsa-mangsa katukang di mana manehna kungsi ngahiji jeung Nyikoneng. Rumana rumah tanggana kudu pegat. Alatan di antara aranjeunna cenah mah geus beak kasuka. Tapi sok sanajan kitu Kisabda resik oge Nyikoneng teu ieu pegat tali silaturahmi. Taya kagorengan di antara maranehna. Sajeroning nyaring ngaherang Kisabda resik ngagerentes ngomong sorangan. Asa era ku diri sorangan hirup gubrag ka alam pawenangan teu benta-benta acan. Komo aya kanyaho mah. Ari kiwari Gusti parantos nguningakeun sagalana ku ngaliwatan kalamna. Naha kuring bet api-api torek gerentes Kisabda resik nu harita tuluy diuk bari nangkep tubur. Ras deui anjeunna kana lalampahanana baheula di mana mangsa ngora manehna rumasa hirup loba teu bener ngelajur nafsu umbar amarah. Tapi ti saprak rumah tangga jeung Nyikoneng manehna daek ngaji diri ngaji kalam malahan remen getol ngaji alam. Kieu carana mah geus meujeuhna kuring mulang tarima ka pangeran. Nebus segala kasalahan baheula. Sugan we katebus kasalahan hirup anu lamokot ku dosa. Keun wae najan kudu ngemasan pati oge. Ibatan hirup lana tapi taya guna. Gerentes Kisabda resik. Hatena geus membuleud pikeun ngagunakeun elmuna. Isuk-isuk Kisabda resik tanginas mereskeun suluh tangkal tisuk nurungkad hareupeun tajukna. Sareng cenah beberes kirawan Cihaneut moyan anjeunna geus tatan-tatan pikeun turun gunung. Bari nyorendang angklung raksukan basajan tapi mantes katingalna. Kisabda resik ngalengkah dina tekad anu hade. Pikeun anjeurkeun bebeneran meakeun sasaumurna dina kahadean. Beak pasir anjog ka leuweung. Beak leuweung mentas wahangan. Laju mapai jalan satapak. Dom-doman jeung kaliandra geus meh pinuh narapel dina raksukanana. Ngaheup ka pilemburan nenggang pasawahan nu keur bener hejo mayak pak satungtung deuleu. Cinyusu nu herang ngagenclang sasat jadi jantungna pepelakan di eta patempatan. Tenggang beunteur pating siriwik paudag-udag jeung baturna nuju ka hulu cai. Harita Kisabda resik ngarandeg di sisi walungan leutik. Gog manehna dagog regot nginum cai nu herang. Tuluy anjeunna wudu dumeh panon poe geus munceran. Di amparan batu demprak
Kisah Resik ngadeheskeun diri kanu kagungan. Pengse nyebakkeun diri ka Gustina, anjeunna nuluykeun di lalampahanana pikeun nuju ka lembur Cigoledag. Awar-awar kadenge sora domba pating berele, kongkorongokna hayam beki eces. Kalawan dipapai sora tongeret, mawa endah nungubaran rasa capek sanggeus nyorang lalampahan lempang sakitu jauh. Tina memunggang pasir, socak Kisah Resik ni tenan lembur Cigoledag nu ukur katingali susuhunan imah-imahna. Red kebelah kaler, katembong hiji wangunan rada jugala ised ti imah-imah nu sejena. Nu tayalian padumukan Ki Jadug, nu dieusi ketujuh pamajikanana katambah 11 anak. Tewak di badinya, oi. Rudin, anak buah Ki Jadug di pamajikanana nu kagenep. Marentah ka baturna pikeun ngahalangan budak awewe nu harita kokoceakan bari satengah lumpat. Ngincahan birahi iblis anak Ki Jadug saparak kanca. Eta budak awewe ukur bisa ceurik. Sanggeus nalungse pada ngahalangan. Kudu pruk manehna ngarumpuyuk. Barang rek digarotong. Ujuk-ujuk kebru. Salah sahiji anak buah Rudin Amru. Nu sejen sarwa heran ningali baturna jol nangkuban teu pupuhu. Dina beheung tukangna katingali daun eurih nancep parat kana ti corona. Anu disusul ku hiji sora. Alah batan syato. Teu bubuyutna teu anakna lalampahan teh sakahayang. Kisah Resik nyampeurkeun bari ngalungkeun sarung nu dibeulitkeun dina cangkengna ka budak awewe nu satengah pulih ieu. He, aki-aki pewat bau taneuh. Saha sia? Kumawani ngahalangan kaula, ha? Rudin medengkleng ngadeuketan. Bari nilik-nilik awak Kisah Resik anu meh bongkok. Budak paloleho. Sarua pisan jeung si Jadug sia teh nya. Abong sirungna. Goreng cungurnya goreng patut. Kisah Resik mah haja mancing amarah Rudin. Dikitukeun teh Rudin jos lentreng bari mesat bedaugna. Satakar kebek bedog dihembatkeun. Meh mapas beheung Kisah Resik. Ukur sagilek. Kisah Resik ngelokeun sirahna dina jurus kuya reuwas. Tuluy ngagigirkeun awakna nyingkahan bedog ti belah kenca. Dina jurus tampele meped, langsung nejarkeun sukuna ka belah tukang nu ngabongohan. Dina jurus kala nyeureud. Nu ti tukang kadenge ngawowong sanggeus suku Kisabda nyayang dina angeunna. Ningali pamolah kitu, Rudin jeung baturna reuwas bari olohok. Tuluy manehna lumpat ninggalkeun patempatan. Ningali nu lumpat, Kisah Resik keom. Laju nangtung, gura-giru anjeunna ngetrukeun angklungna kana lemah. Jol purial. Taneuh meulah semu aya nu nyurungkeun mapai ngudag nu lumpat. Reg, nu lalumpat ngajaranteng lir patung. Tuluy tina pori-pori nu ngajaranteng kalaluar getih seger. Rembes maseuhan raksukanana. Lila-lila getihna sarahat kari awak-awakna. Tuluy bijil seuneu nu meakeun awak-awak nu patinggal lebruk jadi lebu. Kisah Resik ngareret kanu tadi ngowong, tuluy pok ngomong. Ayeuna pilih ku sia. Mending sia nepikeun amanat aing ka si Jadug pikeun tobat, tawa mending aing ngetrukeun angklung deui. Ceuk Kisabda bari ngangkat angklungna. Teu loba catur, bari nyekelan angeunna. Anak buah Ki Jadug ngabecir sakalumpat lampet. Waktosna kabujeng penyekapannya para wargi. Kurang cekapkeun dugi ka dieu heula carios nyambung anu judulna Dewi Sobrah Bodas
Insya Allah dina waktu sanes urang teraskeun deui cariyos salajengna. Hatur nuhun parantos manco dina ieu channel. Mugi dibantos like videona, di subscribe oge channelna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.